Tak gitu eta teh. Sugan teh kitu waduh. Aya wae. Mun abi mau nya nitip. Dina tetenggar kuburan abi kedah di gambaran panun. Nah gitu dok. Kan abi mah dokter mata. Oh. Iya. Sami abi ge. Abi ge nya upami ngaturkeun dina tetengger abi teh hoyong di gambaran jantung. Pan abi mah spesialis jantung. Beres. Mami abdi mah mun nganturkeun dina tetanggarna polos nya ulah nganggo gambar naon. Nah. Izin Izin kunaon? nya kan abdi mah dokter spesialis kelamin. Kela Hah? diperhatikan ku kuring tadi ternyata hulang jika nuker loba pikiran gitu. Aya naon ieu teh? Pamajikan ngajak cerai. Hah? Ah, bisa. Pan katingalina salila ieu teh. Layut, geget. Nah, bet ngajak cerai segala rupa. Tadi isuk-isuk ngahudangkeun sare, jol nyarekan, terus ngajak cerai. Ah, dia mah kira aku. Kira ge ngahudangkeun isuk-isuk jol-jol minta cerai weh. Dirinya mah teu percaya din ya. Isuk-isuk nya. Berarti keur sare. Nya. Manehna teh ngahudangkeun, terus ngambak. Terus ngambak teh ngajak cerai. Ari kitu didinya sare di mana penting? Sare di kamar pembantu si Oci. Malah ye karunya si Oci oge kahudangkeun, kan sarena gigireun kuring. Akang Haji sorban palit naka Cilamaya. Akang Haji ku mangga calik nyangga keut mah saaya-aya. Aduh. Hai ibu meni menor kieu. Bade ka mana ibu teh ya teh? Ka ondangan. Ka undangan saha? Tanyi Tuti, pan ayeuna teh hajat. Rek nyumbang, rek nyanyi. Astagfirullah. Ibu, Neng Tuti mah tadi enjing hajatna ge. Tuh, tadi ge panggungna geus diakutan. Jam sabaraha kitu ayeuna? 4:30 sonten, Ibu. Nah, beti dolewakeun kitu. Kagok lah jang karnapal ieu mah. Karnapal naon, Ibu? Agustusan. Ayeuna mah Desember. Hatu jang tahun hareup lah. Sakalian kamu. Wilujeng siang, Dok. Wilujeng siang. Apa? Kieu, Dok. Abdi teh aya nu bade non teh hoyong dikonsultasikeun. Mangga bade konsultasi naon? Mun kan abdi teh di bumi gaduh manuk. Abdi teh hoyong terang pami ciri-cirina flu burung teh sapertos kumaha, Dok? Tah upami ciri-ciri flu burung, upami katingali bersin-bersin wae, teras awakna ngahodhod siga nu katirisan, tah teras dina panghambungna teh meler wae, kaluaran wae cai, tah eta mah flu burung. Teras
pami ngalandongan anak kumaha dok? Aku aspirin ge cekap, damang flu nah. Oh mohon. Terus hiji deui kengeng doknya. Mangga. Abi oke gaduh sapi di bumi. Tah, abi hoyong terang ari nu disebat sapi gila teh nu kumaha? Tah, upami panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina oge. Tingali we, upami eta sapi lelempanganna nyalira di jalan raya, kaayaan anak caludi, mapai-mapai jalan teu puguh anu dijugjug. Teras eta sapi teh suruh ngaserenge sorangan, jeung ngomong sorangan, tah eta mah jelas sapi gila. Asa orang sok ngomong sorangan mah bari suruh ngaserenge. Mohon perhatian, kasadayana para pengunjung ieu mall, parantos kapendak hiji murang kalih alit, namina Agus Injukan. Yuswa kirang langkung 5 tahunan, ciri-cirina nganggo sendal capit, kaos warna biru, gambar Doraemon, lancingan panjang, soe dina tuurna. Salirana begang, soca bolotot, dina panangan anu katuhu aya kutilan, rambutna galing sabelah. Kanggo anu ngaraos kaicalan, ieu murang kalih anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae ka meja panitia. Upami 5 menit ieu teu aya nu nyandak, ieu murang kalih jadi milik panitia. Ngador-ngador kari tanu ngandung bodor, ngador-ngador bari ulin jeung ngabodor, ngador-ngador tolohe harsok ngabanyol, ngador ulah osok darderdor. Ngador kari tanu ngandung bodor, ngador bari ulin jeung ngabodor, ngador tolohe harsok ngabanyol, ngador ulah osok